nya si anak muda menang oge 100.000. Nya. Wah. Aya geng si emak di ditu euy. Aing kumaha ieu liwatannya euy. Cing coba eta lobaan deui euy. Anjir komandan, itu si anak muda. Oh nya mau naon sih? Op. Ada apa Panglima? Kenaon tuh anak muda mau buah? Ih, pugus sekarang mah saya teh dagang, Panglima, dagang buah ya. Rek meuli moal tah. Geng kamu. Hei anak muda, cika dia nempoan buahna. Ini Mama Rabik kalau mau lihat nih. Sok dibeli atuh. Kata rek sara, asuh buah teh. Ya Panglima cekalan. Iya mah hasil mendingan Panglima. Cika saan komandan? Bet ieu mah amis. Amis. Naon dirasa kumaha Panglima? Tah, eta mah letah emak we nu butut tuh. Cek si Panglima ge amis. Berarti eta mah letah emak butut. Geuning kalah ngalede ka urang nya bukan eta urang butut. Tah si Panglima anu butut mah. Cih, mak urang mah kegen tebutut. Kasep. Kasep ka kuda maneh mah. Malu dihantu kalau kawe dalebat di dah. Tadi kan Mama Rabik. Sia pan urang derek meuli atuh engke heula. Wah, rek muli di asaan mah heueuh, muli hantu. Bos Saya kemana? Tuh komandan urang rek meuli. Atuh ya. Ampun. Ini Mama Rabik mau beli berapa? Bah, engke beli kabeh kurang jang barudak. Gitu dong, Ma. Beli semua. Jadi 35.000, Ma. Gampang lah, 35.000 tetek. Tapi dianjuk heula nya. Aing mah, Ma, buah sakitu-kituna atuh mah meuli dianjuk. Ane mah mari nganjuk ka komandan urang. Arek. Arek dibere anjuk. Tah, kitu berean nganjuk emak. Ya ceklan jangke pesta ti peuting. Nya kop tah, Ma, kurang dianjukkeun buahna tah. Sok rek paresta mah. Isu kurang ditagih 35.000. Si anak muda pengecut. Mari kita rayakan pesta. Mari. Ka mana maneh? Aing mah apel ka beunang ku si emak. Aya naon sih, Mak? Lain aya naon, bayar. Lah, atuh mah urang apel boga duit 100.000 eueuh deui. Teu hayang nyaho urang mah. Da maneh kaburu wae. Duh, kumaha atuh mah da eueuh mah kudu aya 700.000 mah. Sweater. Ulah atuh mah ieu sweater kebanggaan urang apel kumaha atuh? Eta mah DL, guat. DL. Heuh atuh ya. Ya, Ieu teh asa aya nu kurang. Sepatu buka. Sepatu buka. lah atuh mah kabina-bina teuing ya sepatu anyar keneh deui. Gawat atuh, hayang lunas embung. Aing ngameni balantik sapisan segala pisan atuh. Ya, Asa aya nu kurang. Jam tanganna alus euy. Tah eta jam tangan. deng teuing atuh mah ieu mah teh tinggal karuhun mah nyak dipenta deui nu kieu. Gawat mah teh teu paduli. Ya atuh mah ya. Tah kitu. Ami mau pereringan, carana dibuka. Astagfirullahaladzim, atuh mah meni kabina-bina teuing atuh lah. Mau mere solusi ami ringan. Ringan sih ringan mah, tapi meni asa kabina-bina teuing urang ek apel buat kata jadina pada mah engke atau tas balik apel. Da eta mah DL. Sok gawat. Heuh atuh mah. Ya, mak, lunas. Tah mending kitu lunas. Jorek apel mah tadi kolor, tadi sendal. Atuh kumaha mah urang mah nyaek apel kikianan mak. Eta mah dari talo. Dasar Mama Rabig.